Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Warta sok disebut oge berita. Warta teh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan, boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina radio atawa TV. Ari jalma nu sok nyieunnan warta sok disebut wartawan atawa jurnalis. Ku kamekaran teknologi informasi jeung komunikasi, kajadian nu tempatna anggang ti urang ge bisa langsung kanyahoan. Upamana wae aya kajadian bencana saperti kahuruan, urug atawa caah, urang bisa langsung nyaho lantaran diwartakeun atawa diberitakeun dina TV, radio, atawa situs berita online sejenna. Tah ayeuna pek hidep regepkeun warta anu baris dipidangkeun. Tuluy jawab pananya-nanya di kolom komentar. Jumlah tenaga kesehatan Kota Bandung anu ditargetkeun divaksin COVID-19 jumlahna 2.770 genep orang. Sanajan kituna dina prak-prakanana ukur 2.448 orang anu divaksin. Saprak di mimitian vaksinasi anu dilakonan ku para tenaga kesehatan di Kota Bandung tepi ka poe Kemis kakara 2.448 tenaga kesehatan atawa 88,22% anu aub dina vaksinasi COVID-19. Eta hal teh ditembrakeun ku Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung Emma Sumarna. Tina target total tepi ka tanggal 18 Januari sakuduna aya 2.770 genep urang, ari 249 kesejena teu lulus screening, salah saiji marga lantaranana tensi darah tinggi, ku kituna teu direkomendasikeun tur boga kasang tukang atawa rekam medis anu pikalawangeun. Lian ti kitu masih cek Emma aya 78 nakes anu teu hadir nalika prak-prakan vaksinasi. Eta nakes teh bakal dijadwalkeun deui. Jumlah cakupannya artinya yang divaksinnya ada 2.449. Artinya pencapaiannya 88,22 orang. Nah, yang tidak lolos, kenapa itu tidak sesuai dengan target? Karena ada yang tidak lolos screening, ada 249. Begitu lolos screening, misalnya contoh begini, dicek tensinya tinggi, tidak direkomendasikan. Atau begitu ditanya punya rekam jejak medis yang mengkhawatirkan, itu tidak direkomendasikan, itu contoh. Ada juga yang tidak hadir, lolos ya dengan tanpa ada alasan lain 18 orang. Emma miharap sakumna tenaga kesehatan bisa nuturkeun pamerdih pamarentah lantaran mangrupa garda pangharepna dina ngungkulan COVID-19. Yohana Kurniawan, Bandung TV. Tah, kitu cenah wartana teh. Ayeuna sangkan leuwih nyangkem kana eusi warta anu diregepkeun tadi, pek hidep jawab pananya ieu dihandap. Nulis warta mah rada beda jeung nyieun tulisan sejenna. Kukituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana. Copelna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W hiji H tea. Nyaeta hu saha, why naha, what naon, when iraha, where dimana, jeung how kumaha. Dina prakna nyusun warta, heula pandeurina eta unsur teh henteu kudu matok kitu bae. Bisa bae dimimitian ku iraha, naon, dimana, atawa nu sejenna. Malah bisa dijembaran deui ku hal-hal anu dianggap perlu dipikanyaho ku balarea. Tadi geus disebutkeun
Yen warta mah beja dumasar kanyataan atau fakta. Tah pikeun ngumpulkeun eta fakta, aya 3 cara anu bisa dilakukan. Nyaeta anu kahiji bisa ku cara paniten atau observasi, anu kadua bisa ku cara wawancara, jeung anu katilu bisa ku cara riset media atau dokumentasi. Anu dimaksud paniten di dieu nyaeta urang nitenan hiji kajadian atau kaayaan. Naon anu katempo, karasa, kadenge, atau kealaman dina hiji kajadian atau kaayaan bisa jadi warta upama eta kajadian atau kaayaan teh dianggap luar biasa. Sedengkeun ari nu dimaksud wawancara mah nyaeta ngawawancara hiji jalma, boh atawa ahli, boh jalma anu bisa dianggap apal kana perkara anu rek diwartakeun ku urang. Jalma anu diwawancara ku urang keur kepentingan warta teh disebutna sumber warta atawa narasumber. Anu katilu nu dimaksud riset media atawa riset dokumentasi nyaeta urang ngumpulkeun informasi ku cara macaan sumber nu geus aya, upamana tina buku, majalah, atawa sumber-sumber sejena. Tah, sakitu pedaran dinten ieu. Aya patarosan, upami teu aya urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda anu salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.